Tahat paneangan ke sawah. Tah bisnis dia. Korea mah aing gedeangan sawah. Bieur. Nah di mana leungitna jeung kudu ka mana neangan. Sia kan ka dieu maksud pangnyangkeun soalnya mah. Lain leungit. Lain leungit ieu rek anu rek meuli bisnis. Maneh Sugan rek jual. Anu rek dijual. Itu lain leungit semua. Atuh mun kita tadi ngomong teh anu kajual sawah leungit sawahnya aing mah gak kudu neangan sawah atuh. Ayo wah. Anu ngajual mah aya. Kamari ka urang pang ngajualkeun sawah cenah. Weng. Eta geuning 10 are atuh teh sawah teh. Lu dah hayang masa kitu. Nah. Aya itu ngajual sawah mah. Heuh atuh. Aing keur kumaha ayeuna sawahna? Tarekna aya teu? Parean. Ai parena mah aya. Di kamari kita teu ka mana-mana cari cing di dinya pare teh. Lain cari cing kitu aya aparean uhuna di dinya teh maksudna anak parena keur kumaha? Berareun teu kitu lain. Aing mah ieu mah balik bisnis teh ieu. Ai deudeuh mah tah teuing da urang teh teu nyaho uang tempo we heula da teu nyaho awe lalakina eta pare teh uang tempo we. Dengekeun maksud si Ecing nyebutkeun keur Tak botak-botak dulu aing hidup ieu mah. Komis lu mah meunang, kudu aing botak, hiteulan batur gara-gara